Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, ieu pancen kanggo tugas basa Sunda kelas 3A. Ngaregepkeun dongeng. Ieu aya dongeng. Dongengna bade dibacakeun ku bu guru. Pek ku hidep regepkeun sing saregep tur daria. Bajing jeung sireum. Hiji poe Bajing nempo buah samangka di kebon. Manehna katempo ngambek. Padahal poe mangkukna eta buah teh katempo badag jeung ngeusi. Tapi ayeuna eta buah teh kaayanana meotan jeung baruruk. Manehna kaduhung, naha teu ti kamari keneh eta buah samangka teh dialana. Manehna ceurik ngabangingik. Cing atuh geura eureun cerik teh, ieu kuring kabaseuhan yeuh ku cipanon maneh. Cek sireum bari ambek. Bajing ninggal ka handapeunana. Manehna ninggal, aya sakadang sireum keur nangtung kabaseuhan. Hampura, sireumnya Cek bajing. kuring keur ngambek kulantaran panen taun ieu teu kalaksanakeun. Buah samangka nu dipelaku kuring kabehanana baruruk. Padahal kuring rek miluan pasanggiri tutuwuhan nu sok diayakeun sataun sakali cek bajing. Oh, kitu alesan maneh ngambek teh. Cek sireum. Bajing tuluy ngaguk-guk ceurik. Taun ayeuna mah meureun si Careuh nu bakal menang lomba tutuwuhan teh. Kusabab ningali hasil tatanen samangkana oge menigerde pisan jeung aralus deui. Cing atuh sireum tulungan kuring. Bajing minta tulung ka sireum. Ke. Careuh teh tetangga sabelah maneh lain. Tanya sireum. Heueuh, Cek bajing. Mun kitu kuring nyaho kumaha carana supaya maneh bisa miluan lomba tutuwuhan? Jeung deui lamun teu salah mah Careuh teh nu sok unggal peuting nojosan buah samangka maneh. Eta sababna buah samangka nu maneh jadi baruruk. Geus ulah ambek. Kuring rek nulungan maneh bajing. Tapi kuring rek nanya. Naha maneh boga samangka keneh teu? Tanya sireum. nya boga atuh, tapi laleutik. Cek bajing. Keun weh teu nanaon. Kuring boga balad. Jiga nama bisa ngabantuan. Ngan manehna kudu dibere heula samangkana. Sakadang sireum akhirna indit ka tengah kebon. Manehna tuluy asup ka hiji liang nu aya dina eta kebon bajing. Sakadang sireum manggihan baladna kuya. Tuluy sakadang sireum nyaritakeun masalah nu keur disanghareupan ku bajing ka kuya. Kuya teh keahlianana jadi pawang. Manehna bisa nangtukeun jeung ngadatangkeun hujan atawa halodo. Geus nyarita ngaler ngidul, akhirna kuya nyanggupan rek nulungan bajing. Kuya ngarencanakeun, yen manehna rek nyieun panon poe nu nyaangan kebon Careuh. Ngan, ari kebon bajing mah ku kuya teh rek dihujanan. Akhirna poe eta keneh kuya ngalaksanakeun pancena. Tekung silila buah samangka nu aya di kebon Careuh mareotan teu puguh-puguh. Nempo kitu, bajing atoh teu kapalang. Manehna nepikeun ka ajret-ajretan. Tapi Careuh lain deui. Nempo buah samangkana mareotan, manehna ambek. Sireum jeung kuya atoh. Keur mah maranehna teh ngewaeun ka kalakuan Careuh nu sok licik ka batur. Oge, maranehna sok digebahan wae lamun keur uling di kebon Careuh. Nepi oge poe diayakeunana pasanggiri tutuwuhan. Bajing rada yakin yen manehna bisa menang dina eta lomba. Nya weh, teu lila tidinya bajing menang pasanggiri tutuwuhan. Manehna jadi pinunggul kahiji dina pasanggiri eta. Sakadang sireum jeung kuya ngucapkeun wilujeng ka sakadang bajing. Kitu oge bajing. Manehna nganuhunkeun pisan ka sakadang sireum jeung ka sakadang kuya.
Akhirna bajing nitah ka sakadang sireum jeung kuya nyicingan kebon manehna. Sakadang sireum jeung sakadang kuya oge dibere dahar unggal poe ku bajing. Tamat, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.